Ari praprakanana jalma anu takwa dina kahirupan sapopoena di antarana nyaeta tekad ucap lampahna dipake ngadohirkeun kana makna nu dikandung ku ngucap takwa. Ari takwa teh hurufna aya 4. Nu kahiji huruf ta hartina tawadu. Ari tawadu teh nyaeta bisa ndeundeun diri di sahandapun batur. Hartina jalma nu tawadu mah tara umaing, tara umaku, tara jumago, tara ngarasa ieu aing uyah kidul. Jadi ari tawadu mah antitesa tina superioritas. Ari antitesa teh lalawananana. Ari superioritas nyaeta ngarasa leuwih ti batur. Contona seperti iblis. Dawuhan pangandikana Gusti Allah ka iblis, "Hei iblis, kunaon anjeun teu daek sujud ka Adam?" Kumaha cak iblis? "Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kuring leuwih alus tinimbang Adam, kuring mah dijadikeun tina seuneu, ari Adam mah dijadikeun tina taneuh. Tanu kitu ngaranna superioritas. Barangna disebut ujub jeung takabur. Jadi iblis ngarasa leuwih alus ti Adam teh kusabab iblis dijadikeunana tina seuneu. Padahal kanyataanna mah teu aya dina hukum pangeran anu netelakeun yen seuneu leuwih alus tinimbang taneuh. Jadi argumentasi iblis teh lemah. Dari nu takwa mah sebalikna ti iblis nyaeta tawadu. Ari watakna tawadu di antarana nyaeta sopan santun, DP-DP handap asor, mipit amit ngalak menta jeung hormat kepada manusia. Tawadu kepada manusia bisa ngawujud di antara anak ku ngalangkungan jalan husnudon, nyaeta hade sangka kasasaha. Mun panggih jeung nu saluhureun, eta nu saluhureun teh leuwih hade ti urang. Urang mah can lahir itu mah geus ibadah bakti ka Gusti Allah. Jadi jelas itu leuwih alus ti urang. Mun panggih jeung nu sapantaran, eta nu sapantaran teh leuwih hade ti urang. Itu mah migawe dosa teh alatan ku teu nyaho. Ari urang mah geus puguh nyaho kana hukum-hukum dosa tapi masih keneh beuki kana dosa. Jadi jelas itu leuwih alus ti urang. Tuluy mun panggih jeung nu sahandapeun, komo eta nu sahandapeun teh leuwih alus ti urang, sabab memeh itu lahir urang mah geus migawe dosa. Itu mah bersih keneh, urang mah geus bolokot ku dosa. Jadi jelas itu leuwih alus ti urang. Teu contona seperti kitu. Cek teranganana wala tamsi fil ardi maroha, jeung ulah lumampah anjeun di ieu bumi kalawan dibarengan ku kasombongan. Dawuhan Kangjeng Rasul, la yadhul jannah man kana fi qalbihi misqala darratin min kibrin. Moal asup ka sawarga jalma anu dina hatena aya kasombongan sok sanajan segede atom. Jadi dina hal kasombongan ieu urang ulah salah harti.
anu sombong teh lain utarananya mun papasan di jalan. Dawuhan Kangjeng Rasul, al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Ari jalma sombong teh nyaeta nu nolak kana kabeneran jeung ngarendahkeun ka manusia. Nu kadua dina taqwa aya huruf qaf. Hartina nyaeta qanaah. Ari qanaah nyaeta ngalap cukup kanu aya. Artina jalma nu qanaah mah ridho kana kadar ti Gusti Allah, khususna dina urusan materi. Nu qanaah mah katingali dina gaya hirupna ge tara leuwih gede paseuk daripada tihang. Mun ujang boga pangala sabulan ngan 1 juta, eta nu 1 juta teh memeh didahar jakatan heula. Jakatan kumaha? Puguh eta nu 1 juta teh kurang keneh atuh komo mun di jakatan beuki kurang. Tamun ujang nepi ka nyarita kitu eta nandakeun dina hate ujang can aya qanaah. Tapi sabalikna eta hate teh kaancikan ku sifat tamak, buktina hak batur dilegleg. Kanjeng Sayyidina Ali karamallahu wajha kantos tumaros ka Imam Hasan Al-Basri, naon perkara anu ngaruksak kana agama. Waleran Imam Hasan Al-Basri nu ngaruksak kana agama teh nyaeta tamak. Jadi mun aya jalma getol salat, getol puasa, getol zikir, getol ka pangajian tapi hak batur dilegleg, mangka agama eta jalma teh ruksak. Jeung deui lamun hate eueuh qanaahan mangka eta hate eueuh barokahan. Margi numutkeun kasauran Imam Ahmad, sagala perkara aya barokahna. Ari barokahna hate nyaeta ngarasa puas, ngarasa sugema kana kadar karunia ti Gusti Allah. Mun saeutik cukup, mun loba aya leuwihna. Leuwihna dipake modal ibadah ka Gusti Allah. Jadi lamun aya leuwihna, eta leuwihna dipake bersyukur ka Gusti Allah ku cara bersyukur ka papada manusia. Di antarana nyaeta ka indung, ka bapa, ka guru-guru urang masing-masing, ka dulur, ka tatangga jeung ka babaturan. Tamun bisa kitu hartina hate anjeun teh barokah. Ari barokah teh nyaeta ziyadatul khair, kahadeanana bertambah. Kahiji ku di jakatan, jakat eta kahadean. Kusabab di jakatan penghasilanana ujang teh pan jadi halalan thayyiban. Tuluy dipake maraban anak pamajikan. Ta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halalan thayyiban teh eta teh kahadean, eta teh ibadah anu kacinda gedena. Tuluy dipake ngabayuan ka indung sok sanajan ngan ukur salambar, eta ge kahadean. Tuluy dipake sawan ka guru sok sanajan ngan ukur mawa kopi jeung udud wungkul, eta ge kahadean. Tuluy ngalongok dhuwur bari mere sok sanajan ngan saukur beasa leter, eta ge kahadean. Jadi hate nu barokah di jerona aya qanaah, di mana geus kaancikan ku qanaah, kabagian saeutik bersyukur, kabagian loba bersyukur,
jadi inditna lumampahna tekad ucap lampahna tina syukur kana syukur tah nu kitu jalma bagja ngarakna da moal bagja lamun hate urang teu bersyukur dawuhan Kanjeng Rasul qad aflaha man aslama warujiko kapapa wa qana Allahu bima atahu bagja pisan keur jalma anu asup Islam nu dirizkian ku rizki anu nyukupan nu qanaah kana kadar pembagian ti Gusti Allah. Jadi lamun hayang hate aya kabagjaan eusian ku qanaah geura sugema kana kadar ti pangeran rek saeutik rek loba rek gede rek leutik syukuran nu katilu dina kecap takwa teh aya wau ari wau hartina waroi ari waroi teh apik nyaeta ninggalkeun rupa-rupa pimaksiateun perkara naon wae anu sakirana berpotensi ngajurus kana kamaksiatan lamun urang hayang jadi jalma takwa wayahna kudu dijauhan kudu ditinggalkeun upami numutkeun kasauran Tuan Syekh Ibrahim bin Adham ari waro teh nyaeta kahiji anjeun kudu ninggalkeun setiap perkara anu ngaragukeun kadua anjeun kudu ninggalkeun perkara anu eueuh guna jeung mangpaatna katilu anjeun kudu ninggalkeun perkara anu kaleuweuhi itu eta teh waro cek bahasa kolot urang teh mah ari jalma nu waro mah da tara dahar mun keur lapar jeung tara sare mun keur tunduh tingali we nu lapar kana sangu sok janji am sok kokomoan bakat ku lapar nepi ka poho kokocok nepi ka poho bismillah bismillah acan padahal geus sagala dicabak pandina dampaleungeun teh loba kuman loba bakteri kadang-kadang aya virus eta teh kusabab mun teu kokocok pan ngilu asup eta teh bakterina kana jero beuteung ka dahar tuluy teh di bismillahan eta teh matak jadi mudorot bismillahi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim lamun kalawan bismillah mah moal aya nu mudorot lamun eta na bakterina ngilu asup kana beuteung hartina eta sarua jeung nimbun bahan pi panyakiteun hiji mangsa bakal jadi penyakit anu nyata ari nu waromah memeh lapar dahar memeh wareg eureun hartina teu diperbudak ku lapar sabab manehna mah hamba Allah lain hamba lapar jeung deui nu jadi udaganana ge dina bab daharna lain waregna tapi karidoan Gusti Allah nya kitu deui nu tunduh masuk jang jidug di mana we eta teh dugna kadang-kadang na kursi kadang-kadang dina teras bahkan kadang-kadang aya dina mobil keur nyetir dug hees pangka ditu teh cilaka jadi sarena teh tartib nu tunduh mah da bakat ku tunduh kumaha mun tuluy maot teh hudang deui matak nu takwa mah apik memeh syarat pan kacai heula ngala wudu
memeh tepan disalabarkeun heula dirina nafsu-nafsuna ditobatan heula tuluy nyalindungkeun diri jeung nyemurahkeun diri ka Gusti Allah. Lamun kitu mah da pamohalan mun keuna ku santet sabab tong borok keur hudangna keur sarena ge dina aya dina perlindungan Gusti Allah. Sabab Gusti Allah mah tara hianat ka makhlukna. Dawuhan Kangjeng Rasul wa khairu dinikum wara'u, jeung ari hadena agama anjeun nyaeta waro. Jadi anjeun geus hade dina agama lamun anjeun geus jadi jalma anu apik. Nu kaopat dina kecap takwa aya huruf alif. Ari alif teh nyaeta ulfatun, ari ulfatun teh hartina cinta damai. Jadi nu takwa mah teu hobi kana papaseaan, tara ngilu kana debat kusir, kana polemik, kana kontroversi, tara ngomporan kanu keur parasea, tara nyebarkeun hoax, berita bohong, tara nyebarkeun hate speech, ujaran kebencian. Tapi sebalikna fa aslihu baina ahwaikum, nyaeta jadi juru damai ka dulur-dulurna. Saha dulurna jalma anu takwa? Innamal mu'minuna ihwan, nyaeta jalma-jalma anu mukmin. Artina sakabeh umat Islam sealam dunya eta teh dulur urang kabeh jang. Makana orang sing ingat kadulur, sing damai, sing akur jeung dulur, tingali dina salat. Ari salat ditutup ku naon? Ditutup ku salam ka katuhu jeung salam ka kenca. Hartina tong nyebarkeun fitnah jeung permusuhan. Tapi nu kudu disebarkeun teh nyaeta salam. Di antara eusi salam teh nyaeta kasalametan jeung perdamaian. Kitu. Da ayeuna mun dikembalikeun ka diri urang masing-masing, damaikeun heula nu aya dina wujud urang, memeh urang ngadamaikeun batur. Sabab orang teh kaasup jalma anu hirup. Ari patokan jalma anu hirup teh aya tilu, kahiji tekad, kadua ucap, katilu lampah. Taeta nu tilu sing akur, ulah patojaiyah. Jadi ulah bermusuhan, ulah berseberangan, ulah bertentangan antara tekad, ucap, jeung lampah dina nempuh jalan kasalametan. Sok aya nu bertanya-tanya, panaha ieu hate urang teh tunggara bae, meniasa jauh pisan tina kabagjaan. Tah eta mah bungan bangkong. Bungan bangkong dikongkorong kujang kacai teu dimandikeun. Bungan hirup loba ngabohong ti tukang pasini teu dijadikeun. Hartina tekad ucap lampahna teu akur. Ngomong sore rajin tara kapake isuk. Loba bohongna jeung kana janji teu bisa nepati. Tanu langkung teh eta kadituna nyaeta kudu bisa damai jeung pangeran. Damai jeung pangeran kumaha? Heueuh da urang malolobana teu panuju ka pangeran, nyaeta kana kodo jeung kodarna nu tumiba ka urang. Contona misalna ujang dagang, dagangna teh dagang cendol. Ari dagang neangan naon?
neangan untung. Kusabab indi teh imahna niat narek neangan untung, di mana datang rugi teh pan teu panuju. Sabab teu panuju ka dituna teh kumaha? Ka dituna teh ngarasula. Ari ini dagang nama bismillah, nah ari balikna jadi haram jadah. Lain alhamdulillah. Haram jadah euy dagang teh rugi. Gak eta make hujan sagala tuh dageus pugupan aing teh dagang cendol ger hujan sapopoe atuh dagangan aing bangkar bangke. Teu meunang untung euy rugi. Namun kitu hatina orang teh teu damai jeung pangeran. Kumaha nu takwa? Nu takwa mah daganana karidoan Gusti Allah. Mun rugi jalma rugi nu kumaha nu dipikarido ku Allah kadinya ngudagna nyaeta jalma rugi nu sobar dina karugianana. Lamun untung jalma untung nu kumaha nu dipikarido ku Gusti Allah nyaeta jalma untung nu bersyukur dina kauntunganana. Artina nu takwa marugi menang karidoan Allah, untung menang karidoan Allah. Jadi Allah rugi na untung kabeh. Sabab ek untung ek rugi udah ganana kana karidoan Gusti Allah. Ek menang karidoan Allah kumaha mun urang terido ka Gusti Allah. Matak di antara ucapan jalma nu takwa mah pan raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.